Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Asmarani anu ngadenge panangtang kitu. Paparahna mah rek jeleng we luncat ke tengah pakalangan. Rek ngayonan anu nangtang tapi teu kabat. Lantaran dihuwit ku Aki Surawani. Relat, jrong. Aki Surawani ke tengah pakalangan. Dina luncatna meh teu kabireungeuh. Dalah ku Kisaketi jeung Mbah Sangari oge teu katenyoeun. Nyaho-nyaho geus manco we di hareupeunana. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Mulawak kanyalahkeun batur kisilah. Apan sidik anu mateni incu Arandika teh kalakuan Arandika sorangan. Untung we keunana ka incu Andika. Coba lamun keunana ka batur. Wiraku ayeuna teh teu geus jadi babatang. Aki Surawani nyaritana bari ngahehe. Bangun teriuk-riuk aya kasieun. Tetela. Andika nya nu boga gawe ngahalangan kana karep kaula teh. Lamun henteu ku Andika dihalangan, si Asmarani si kuntilanak teh pasti geus modar tah. Ayeuna pur kuntul kari tunggul lar gagak kari tunggak. Kaula moal neangan jurik untuk kadeuli. Andika gantina anu kudu podaran kaula. Kisaketi jeung Mbah Sangari ngahaha. Hatena geus ujub we. Tapi kaula penasaran. Ayo sebutkeun ngaran Andika. Bisi Andika molar susah nyalabarkeunana. Mbah Sangari anu cumarita. Ya, bisilah mun Arandika ngabelaan incu jeung anak mirantu Arandika. Sabab aya aja mah aya nu kagungan. Tong boro kaula. Dalah Arandika sorangan mun geus dikersahkeun ajal. Saha nu bisa ngahalangan? Kalakuan Arandika hayang ngabinasa batur. Memang na taya idin ti pangeran nu maha kawasa. Balas sabalikna. Apan incu Arandika tah nu keuna ku kalakuan jahat Arandika teh. Kitu deui. Ulah salempang mun kaula ajal susah nyalabarkeun. Sabab loba keneh jalma anu harirup anu bisa ngubur kaula. Andika hayang nyaho ngaran kaula. Ya, cenah ceuk batur kaula teh Surawani. Tapi lain kaula anu ngaranan sorangan. Sabab gumelar kadunya teh teu mawa ngaran. Tapi di ngaranan ku indung bapa. Oh, kitu oge bejana. Ceuk batur. Aki Surawani teu boleh ngahehe. Nonton di bawah ngobrol aka. Ayo urang koroyok, urang odaran. Mbah Sangari berserepet we ngalugas bedogna. Kitu deui Kisaketi. Anu tita tadi geus ngabar bedogna anu herang gugurilapan. Sabrut we. Duanana narajang dibarengan ku ngagelebugna angin di limbungan. Narajang ka Aki Surawani. Tapi oro kaya Aki Surawani oge anu memang geus boga ijiran anu pasti. Bentak we luncat dina gerakan simet ngejat.
Dina ngagejeligna nicak taneuh srogoe pasang kuda-kuda anu pancuh. Angin ngagelebug anu narajang ka Ki Surawani teh badis we anu disedot ku sungut. Ngadadak leungit nu kabireungeuna ku sadarea mah. Sabot kitu Ki Saketi jeung Mbah Sangari geus nyeureudeg bari ngahembatkeun bedog-bedogna. Tapi sakilat Ki Surawani ngareundeg bari nyorowok. Wah! Anu gelebug teh angin nu tadi teh jiga nu bijil tina sungutna Ki Surawani. Sarta nebak narajang ka Ki Saketi jeung Mbah Sangari. Dumrapna kacida pisan hebatna. Nepi ka Ki Saketi jeung Mbah Sangari ngadurug-dug mundur sababaraha tumbak. Bari antuk nama ngagedebut nang karak bengkang. Teu bisa hoja. Isilah Arandika nafsu hayang ngabinasa mateni kaula. Tapi kade poho. Kajahatan nu dilakukeun ku jalma tanpa dosa. Baris malik tumiba kadiri anu ngalakukeunana. Liar Andika we ngawurkeun lebu nu katebak ku angin. Akhirna lebu teh malik kadiri Andika. Arandika oge teu inget. Atawa mapohokeun maneh. Kiwari Arandika lir kalakai-kai anu geus garing. Sabab umur Arandika memang geus sakitu kakolotanana. Urusan aja geus ngadeuketan Arandika. Sarta Arandika nepi kana jurang ajal. Nah Arandika teh masih keneh ngaharepkeun jadi jalma anu panjang umur. Barisannyana Arandika geus nyamperkeun waktu piajaleun. Ki Surawani bari nyamperkeun kalawana anu keur nalangkara keneh. Tapi boro-boro hayang ngadenge kana caritana Ki Surawani. Sababatina geus dilimpudan ku nafsu hayang mateni batur. Kuring we duanana harudang. Sarta sakilat geus nyarampeuk deui samruhut we narajang. Bedog-bedogna ting hariuk rek dipake ngacak-ngacak badan lawan. Ki Surawani memang teu cileureun. Ngagentak ngajaul ka luhur sarta crek we kana tangkal pinus. Sakali mitoskeun regang pinus teh geus dibawa ka handap rek dipake ngayonan bedog lawan. Ada kaula mah teu hayang binasa ka Arandika teh. Hampura we nya kaula rek make regang pinus pikeun ngayonan bedog Arandika. Waktu bedog-bedog Ki Saketi jeung Mbah Sangari ting hariuk deui dipake narajang pikeun ngawut-ngawut beuteung. Sakilat Ki Surawani ngagunakeun regang pinus dina gerakan kolecer muih. Lumrapna ka Ki Saketi jeung Mbah Sangari. Lain deui ngaranjugna. Bedog-bedog anu dibulang balik teh henteu bisa laju. Malah sabalikna kabawakeun muih ku gerakan kolecer muih nu digerakeun ku Ki Surawani. Nu antuk nama bedog-bedog Ki Saketi jeung Mbah Sangari teh rabang marecleng jarauh naker. Sedeng maranehanana mundur bari bengong. Nah, Ki Saketi, Ki Sangari. Arandika teh bet jiga nu bengong. Dah lebah dieu. Najan Arandika pada ngagunakeun pakarang bedog. Sedangkan kaula ukur regang pinus. Tapi Arandika teu bisa nyabut nyawa kaula. Sarta tetela kaula masih keneh ditangtayungan ku Gusti Allah nu Maha Asih. Buktina karep Andika pikeun maragatkeun kaula teu kalaksanakeun. Ari sababna da memang sakabeh manusia saukur boga kahayang. Sedengkeun anu kagungan widi mah angin Gusti Allah, zat nu maha kawasa uninga. Reg Ki Surawani nyaritana eureun sakedapan. Geus kitu pok deui. Ari kaula mah maju sotenan ka pakalangan.
lain rek ngabinasaran Andika. Teu kaula mah teu boga niat jahat. Teu boga niat asud hiri dengki ka pada manusia. Dan ieu mah murid-murid kaula carilaka. Kawan tu Arandika ngalajur nafsu bari jeung ngagunakeun ilmu iblis anu kacidak kejam telengasna. Kitu oge sugan kaula bisa nyinglarna. Lantaran dari ilmu setan mah lain pibarayeun manusia. Dages puguh setan anu dibenduan ku Gusti Allah. Sabab jahil dengki kaniaya ka manusia. Upama Arandika ngagunakeun ilmu setan, ilmu iblis, atuh naon bedana antara Andika jeung setan? Aki Surawani nyaritana tandes, tapi teu sentak sengor. Ieu mah estuning leuleuy keudeu handap asor. Walah, Kak. Mohon tong diladenan omongan jalma celing mah. Moal pati-pati manehna mah kalangan, lamun taya maksud anu tangtu. Rek ngawiwirang urang. Ayo Kak. Urang podaran we urang koroyok. Bah sangari mitohana Ki Sabta poporongos. Nya jadi betos ngadengekeun omongan gelo. Eta lucuna teh mungkin nyebut Gusti Allah nu Maha Kawasa, nu Maha Asih. Red Ki Saketi ngareret ka Aki Surawani anu keur ajeg nangtung bangun anu tenang pisan. Yeuh, Serani. Najan Andika ngomong nepi ka letah pijil kabeh. Kaula mah teu rek percaya. Mana buktina? Nepi ka gesak ieu umur kakolotan. Aing taca neuleuh bung keuleukan anu disebut ku Andika Gusti Allah anu nang tayungan Andika teh. Anu cenah Maha Kawasa. Nu puguh mah deuleu. Lamun badog ngadalawo kana beung. Artina Andika dicabut nyawana ku aing. Ngarti? Gerak-gerak ieu. Ayeuna kene oge Andika pasti kojor. Ki Saketi bari tungkul terus we mapatkeun ajianana. Tacan oge dijawab ku Aki Surawani. Mana kelebung teh. Angin puyuh limungan, muih muak ngawik. Nepi ka taneuh mulek kelas haseup we. Gelebugna angin puyuh teh nyuruwuk kalebah Aki Surawani. Cebrod. Nebak badan Aki Surawani. Sirikna ngajegur. Tina bakating ku tarik-tarikna. Tapi aneh bin ajaib. Aki Surawani tetep tagen. Dampa sukuna teu ngeser satunjang beas. Boro-boro rubuh. Malah eta angin puyuh teh anu galebug teh antukna mah leok we mengkol. Sarta jebrod we. Nembrag Ki Saketi jeung Bah Sangari. Nepi ka ngalayang, jigalang layangan pegat talina. Koleang. Pokoleangan. Leungit angin puyuh, Ki Saketi jeung Bah Sangari ngoleang sareng kejret we ragrag kana taneuh. Tobat. Les bae duanana kapaehan. Ajar-jar di tengah pakalangan. Ganca dangu Ki Sabta anu tadi ngagulang gaper Naratama. Barang ngadenge anu totobatan bari terus ngajah-jar teu eling di bumi alam. Agentak cengkat cul anakna Naratama. Gua jelang we muru ka tengah pakalangan. Hiji we Ki Saketi jeung Bah Sangari sakaligus disangkeh dibawa ka sisi. Atuh ribut murid-murid Ki Saketi jeung Bah Sangari pada cuci. Narulungan anu kapaehan. Ki Sabta paparentah supaya bapana jeung mitohana pada ngurutan. Tapi batan eling mah kalah ka beuki ngalempreh badis we anu geus ngaleupaskeun nyawa. Kukayaan kitu teh. Tumerapna ka Ki Sabta jeung sabaturna nepi ka ngarakacak. Hatena seber, boa jeung boa, bapana jeung mitohana ajal. Tapi teu bisa kumaha. Da puguh cilakana Ki Saketi jeung Bah Sangari teh lain ku pagawean batur. Tapi alatan gawe dirina sorangan.
Sorangan anu laku jahat, sorangan keneh anu ngarandapan lara balangsak. Sorangan anu hiri dengki, sorangan keneh anu kacing cirihi, saperti anu karandapan ku Ki Saketi jeung Mbah Sangari. Sabot kitu, kulebat, gilig, gigireun Ki Sapta aya nu ngarong heap datang. Ari direret ku Ki Sapta, si horeng si mana horeng Aki Surawani. Rek naon anu dikanyampeurkeun? Rek dipaehan bapa jeung mitoha kaula teh. Memeh Andika mateni bapa kaula, sor. Sor, kaula geura ladenan. Kawok bocok, benar kabeh teu jadi masalah. Ki Sapta paparahna mah rek ngagurinjal hudang, rek narajang Aki Surawani. Tapi kacida ngaranjugna Ki Sapta teh. Lantaran barang jung nangtung. Ngan kubra gue namru. Badis we. Baju butut ngalumuruk. Salah pisan. Andika teh Ki Sapta sangkaan teh. Kaula mah datang ka dieu sotenan. Suganan. Sugan Allah marengkeun. Lain ari bibisaan mah. Sabab manusia mah gan saukur ikhtiar. Tapi dari nu nyageurkeun mah angin kersana Gusti Allah nu maha ulas asih. Ada kaula mah. Tadi oge teu boga tekad jahil kaniaya. Eta mah estuning kalakuanana pribadi. Kitu oge. Lamun Andika nu jadi anak minantuna pengidinan kaula pikeun sakadar mere pitulung. Sugan jeung sugan dikobul ku Nu Maha Agung. Ceuk Aki Surawani bari neuteup ka Ki Sapta anu keur nampuyak dina taneuh Bayedung. Ki Sapta barang ngadenge caritaana Aki Surawani, hatena mah ngarasa ham-ham. Boa bapana jeung mitohana teh rek dipateni. Tapi maneh sorangan teu walakaya, teu bisa usik-usik acan. Ari lain panonna mah nu gular-gilar jeung bibirna anu kunyam-kunyem. Atuh pok bae nyarita. Ya aduh sumangga teuing. Upami kersa mah ngalandongan pun bapa. Sareng ieu sakalian pun anak. Pokna bari bibirna ngaleper, beungeutna ngadadak sepak pias. Kanca dangu kalawan teu ngadua kalian pamentana Ki Sapta, repoe Aki Surawani peureum sakedapan, brai deui beunta. Sarta panonna mencrong ka Ki Saketi jeung Mbah Sangari. Kituna teh Aki Surawani bari namprakeun dua dampaleungeunna. Ngadoa neneda ka Zat Nu Maha Kawasa. Malar Mbah Sangari jeung Ki Saketi pulih deui sabihara-sabihari. Lir gambir katetesan apu. Sakedet netra Ki Saketi jeung Mbah Sangari ting kulisik kawas anu mentas hudang sare. Brai panonna beunta. Kabireung sidik anu keur nangtung bari ngadoa teh Aki Surawani anu tadi jadi lawana. Woguh we. Tumrapna ka eta dua jago kolot teh kacida ngaranjugna. Kaget pabaur jeung sieun. Tapi najan kitu tacan bisa walakaya masih keneh ngajoprak we dina taneuh. Ngan Ki Sapta anu harita keneh jag-jag waringkas siga anu teu kunanaon. Duh, kaula teh nada dihapunten Aki. Kaula saanak incu 7 paturunan kaula. Muarek kumawani deui ka para putra salira. Lamun aya nu kumawani anak incu kaula 7 paturunan. Sing meurang cilaka. Mung ieu we mugi salira ulah pamnulungan. Pun bapa duanana sing walagri deui. Kituna teh Ki Sapta bari ngagengsor tina bakating ku ngarasa sieun jeung ajrih ku wibawana Aki Surawani. Cing atuh Ki Sapta. Kaula menta cai kana siwur. Tapi ulah ngarepkeun teuing
Da kaula mah ngan saukur ikhtiar naneda kanu kagunganana. Lantaran ngan mantena anu tiasa ngawalagrikeun deui mah. Sanggeus narima siwur nu dieu si cai herang greyem we. Aki Surawani bacaan ngadoa deui. Beres ngadoa, cai nu dina siwur teh dikucurkeun kana sirah Kisaketi jeung Mbah Sangari. Parat nepi kana tungtung sukuna. Angin Gusti anu kagungan widi. Mugia Arandika waluya sabihara sabihari. Aki Surawani bari nepak tonggong Kisaketi jeung Mbah Sangari. Korjat. Kisaketi jeung Mbah Sangari harudang deui teu sakara-kara. Sarta brek bae duanana ngarawu kana dampal suku Aki Surawani. Kitu deui Kisapta. Duh. Hatur nuhun Kisila. Kaula duaan geus bisa walagri deui. Kumaha pamulang tarimaeun kaula ka Andika. Oge muga Andika jembar mana ngahampura ka kaula. Kisaketi meh bareng jeung Mbah Sangari. Sanuk-sanuk minta dihampura jeung nganuhunkeun. Taya bayana Kisilah. Pikeun kaula mah bae teh teuing. Sabab jeung saha deui atuh urang papada manusia makhluk Allah silih hampura. Kitu deui muga Arandika ngahampura kana sagala rupa kasalahan kaula. Reg Aki Surawani ngaraneg narik heula napas. Tapi Kisaketi, Kisangari, Kisapta sanyana mah lain kaula anu nyalageurkeun Arandika teh. Angin Gusti Allah nu Maha Kawasa anu ngagelarkeun sakabeh makhluk kaasup urang manusia. Sarta nya Gusti Allah anu ngajadikeun bumi langit. Jadi sanyana mah Arandika teh kudu nganuhunkeun teh nya ka Gusti Allah. Lantaran nya mantena nu maha uninga, anu maha adil. Komo kitu. Tadi Arandika teh geus murtad. Teu ngaku kana kakawasaan sareng kagungan anu maha agung. Aki Surawani nyaritana deulih keudeu alon ngalegenna. Duh, nun Gusti nu Maha Agung. Mugi Gusti ngahapunten ka abdi sadaya. Abdi moal deui ngalakukeun sagala rupi anu jadi cegahan Gusti. Kisaketi Mbah Sangari jeung Kisapta bari nyuuh dina taneuh Bayerdug. Mugi Gusti ngaijabah kana pamaksudan Arandika. Amin. Aki Surawani bari naprakeun dua dampaleungeunna. Nya Kisaketi, Mbah Sangari jeung Kisapta carengkat. Sataret ka Naratama. Tapi sakilat kabireungeuh aya nu ngolebat sareng gapruk we ngarawu Naratama dibawa luncat kaluar ti pakalangan. Saketi, Sangari, Sapta, Arandika jalma murtad. Arandika geus taluk Gusti Surawani. Sarta geus ngaku kanu disebut Gusti Surawani. Allah anu agung anu kawasa. Tapi aing teh sudi deuleu. Boga murid saperti Andika anu geus murtad. Bikeun kagantina. Si Naratama dibawa ku aing supaya ulah kabawa ku sakaba-kaba saperti Arandika. Malah Arandika moal diladegi pasti dialah nyawana. Rek disebakeun kanu ngageugeuh Gunung Haruman. Nu geus bogoh kasaktianana. Anu bisa nyabut nyawa jalma-jalma murtad saperti Arandika ti kajauhan. Ngarti? Hah? Cek
anu ngolebat mawa Naratama. Rasakeun ku Andika. Jorelat les we eta nu cocorowokan teh leungit tina panenjo sarerea nu araya di dinya. Aduh, tobat, ampun. Tobat. Kisah geti bah sangari jeung Kisapta harita keneh ge gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup. Sarta teu sawatara lilana ukur sarenghapan. Tiluanana geus kokosodan ngaleupaskeun nyawana. Tumrapna ka Ki Surawani, Ki Bagira jeung Asmarani. Bah Mujakar jeung Ki Karmadi saanak muridna. Lain deui bengongna. Sabab teu geunah henteu bisa buru-buru nulungan anu ajal sapada harita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarerea pada raeng bari ting bari gidig ngarasa gimir. Ngan Ki Surawani anu masih keneh ayem tentrem mah. Bubar sarerea. Tapi samemehna kubur heula da Kisah Keti, Kisah Ngari jeung Kisapta. Ceuk Ki Surawani. Sara jorelat teh ngolebat kalebah jalma anu tadi mawa Naratama. Lompatna Ki Surawani lir kilat tatit sakilat jojorelatan. Meh teu kabireungeuh. Tina bakating ku tarik-tarikna ngabalesat badis we panah nu dipentangkeun tina gonewana. Breh anu geus lumpat ngagunakeun gerakan lengkah 1000 sarta ngelek Naratama anu tacan eling keneh teh. Tapi manehna teu nyahoeun yen ti tukangeunana aya nu nyusul ngabeleding nu tayalian Ki Surawani. Mangkelan Ki Silah. Ulah wah kagagancangan lumpat teh. Eureun heula sakedeung. Ki Surawani ngahehe. Sarta jering we nyampeuk ka hareupeun jalma anu ngelek Naratama. Kebeneran Andika nyusul kaula. Pur kuntul karit unggul. Largaga karit unggak. Murid kaula kabeh geus bodaran. Bungan murtad ka kaula nu jadi guruna. Ayeuna Andika datang. Ulah samat kaniaya. Bongan Andika geus nalukeun Sisa Keti, Sisa Ngari jeung Kisapta. Sarta ngamurtadkeun maranehanana. Ceuk eta jalma nu umurna moal kurang ti 80 tahun. Mangkelanan Ki Silah. Ulah waka goreng sangka ka batur. Kaula mah pantrang ngamurtadkeun jelema. Kitu deui ka murid-murid Andika. Kaula mah beda. Ki Surawani ngahehe. Kumaha buktina Surawani? Buktina murid-murid kaula geus percaya kana omongan Andika. Yen Gusti Allah teh kawasa bisa nyabut nyawa manusia. Lain bae nu disebut Allah ku Andika, kaula oge bisa nyabut nyawa mah. Boh tika deuketan, boh tika jauhan. Buktina Kisah Keti, Kisah Ngari jeung Kisapta. Ku kaula ngan sakayat netra bisa dipodaran. Bongan murtad ka kaula. Dah lebadi bedana teh Ki Silah. Nu disebut murtad ku kaula. Lamun jalma geus midua Gusti Allah. Nganggap ka jelema, ka kayu, ka batu. Disakutukeun jeung Allah Subhanahu wa taala. Dah eta jalma murtad. Seperti Andika. Tapi Kisah Keti, Kisah Ngari jeung Kisapta mah najan tadina geus murtad. Tapi geus babalik pikir. Sarta megusti ka Gusti Allah nu Maha Kawasa jeung Maha Welas Asih. Ki Surawani nyaritana daria, eces, jentre, teuneng, ludeng. Tapi
kaula mah boga pamenta. Ulah andika nyaho kangaran kaula. Tapi kaula lebeng teu nyaho saha andika. Memang perlu kaula nikukur, ha? Yeuh. Surawani. Nya kaula nu kasohor disebut Bah Sageni. Pek. Rek naon deui, ha? Andika, kayang teh, ha? Geura budalkeun. Samemeh dicabut nyawa ku kaula. Bah Sageni nya kakak tanda jelema ujub takabur. Ya, Sageni. Nyawa kaula mah aya nu kagungan. Jatana Gusti Allah. Najan andika kasohor sarta ngaku boga kakawasaan pikeun nyabut nyawa batur. Yakin kaula mah moal bisa. Urang aja sesetan. Cari-carian. Tacan saudi rasana lamun sia tacan podaran ku aing pribadi. Kitu na teh Bah Sageni jual we naratama anu ngalempreh teling-eling teh. Ngan sakira sabrut we narajang kaki Surawani. Tuk. Dua dampalengkeun diadu satakerna. Sabab panarajangna Bah Sageni diayonan ku aki Surawani. Balukarna kacida hebatna. Bah Sageni nepi ka ngadurugdug mundur sababaraha tumbak. Sedengkeun aki Surawani ukur nyeblok dampal sukuna kana taneuh samatuur. Nandakeun yen tanaga jeung daya kakuatan aki Surawani leuwih unggul batan Bah Sageni. Tetera andika atos boyana kulit. Tapi ulah wakar di hate. Sampanan dieu, panarajang aing. Ayeuna oge siam modar heuleuh. Sebrut teh narajang jurus-jurusna anu hiung bangbaraan norobos mulah angin rek ngahanca dada aki Surawani. Tapi oro kaya aki Surawani ngagunakeun gerakan tampel meped sukuna jadi nyerong. Waktu ngagilek sidih kekemplong Bah Sageni taya aling-alingna ngan dobrod we ditonjok sarta sukuna disapu ku gerakan sapu jagat. Oh, koleang leungit kasaimbangan sarta gebut we labuh nangkuban. Cungurna nyungkruk kana tanah ngebul. Setan sia. Rasakeun pamarsi aing. Bersebrut we deui narajang. Kanyerina mah geus teu dirasa. Malah teu kerel-kerel. Mun keuna ka batur mah panarajang balesan aki Surawani teh pasti moal katada. Tetela andika teh Surawani. Lain lalaki ipis-ipis lewesen. Pantes andika boga ngaran Surawani. Sura teh pahlawan. Ariwani nu leber wawanen. Tapi andika Surawani najan ngaran andika tetela pahlawan nu leber kawani. Andika ayeuna geus moal bisa ngejat dina jajaten kaula. Gara sambat inung bapa. Geura minta panang tayungan kanu disebut ku Allah nu maha kawasa teh. Ha? Sabab andika baris dicabut umur ku kaula. Bah Sageni teu woleh nyakakak nandakeun jelema anu ujub takabur. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.